Batak kurang ge jangan bersihkan diri teh sedekah. Loba jelema nu muriang parah. Dokter ieu, ahli hikmat ieu, kiai ieu teu cager-cager. Nah, meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager. Teu saeutik teh jelema nu kos kitu. Entah tadi dah ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae. Geus ka dieu, geus ka ditu, geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae. Sedekah cager. Urang mah teu percaya sih. Cenah kiai ya kunaon hiji awak ge garuse bae maju. Nomor kedua puyeng bae. Penyakit ke dokter mah geus cetek dokter eueuh panyakitan, geus dirongsen sagala, geus di USG. Di USG masih mah tuh meunang hamil. Bisa kiai. Ieu teu cager-cager obat. Oh, geus beat teh geus kitu mah sedekah. Sedekah ya geus sedekah. Insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi doakan lah. Datang di hareupeun mah datang ieu mah kiai mah kos kitu cek cenah teh nya. Kunaon? Aing mental jampe ka nyana, minta didoakeun kita sedekah. Dasarna teh mah kiai blow on. Kita sedekah teh blow on. Bedak ya Allah ya Rabbi. Aya jelema jelema pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng abah bae. Dongeng abah teh kan aya jelema boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah. Jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan bae teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus make centeng, satpam, herder tapi tetep bae maling bisaan biasa cagen. Geus deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekah insyaallah mah. Toh kiai kurang kumaha teh. Ih hayu geura ge. Sedekah insyaallah mah dilaksanakeun da mujana sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Nah, jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal dijanten onte. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema, awas ya. Geura maling nu pahaji, ya aing kalang dadana dititanteun naon teu ta sedekah teh manjur tah. Manjur tah. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh. Sia ka mana sia lontar-lontor kadinya. Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo. Ye, aing tatanggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Teh, cak pemalingan pun jadi kos kieu tuh ya. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sia ka mana maling, taling abak. Ye, eta sedekah teh kos kitu. Taling. Enggak tanggung jawab aing. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai ke di pondok teh kan ke di pondok teh nyana babarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Papada geus jadi kiai. Barotang pelukan alhamdulillah. Kumaha carita nu alhamdulillah nu urang bisa magahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik teh cenah. Mun naon karang meuli hulumbe. Meuli hulumbe langsung diopor masa kalia. Oh dah diangsongkeun kadinya 2 hulumbe 2. Dahar bareng kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti segala ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok.
ayo dar wah itu polona ungguna cek deui inti bae ku santri aya meureun opatan mata santri ge tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar meureun ya bagian urang nu mawaan geus ki ngobrol teh endahan nawaran teh celina teh leungeuna aduh cak santri ditawarkeun celi dah, oh iya orang himpuk, bener biak deh celi nak, nggak sebelah tempel badi itu kan itu lebayan leba dagingannya, meren dagingnya tadi menteu, tak iya dah dagingnya tadi dibelahkan dibalikin dia, cak santri itu biak kabar, jangan kurangnya, nyana di luar sini toel, goblok cantik tolol di ongkoh, sini toel, kurang tuh kebagian cak. Ngeditip aja baru uplek teh atuh dahar sono pantal mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari ngejara di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantal mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal berarti urang kebagian letah dua bantu geus pikiran aja ya mustahil dibukakeun dikitukeun tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh urang kebagian caina caina diangkat arah nasi cak santri tah Gus Dur mah lain naon nya mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai parlit cenah teh murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit kita pan murid ka guruna eta di parlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun yang mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh ulah deuk beakum kabeh ieu pan si eta mah si eta mah jurig ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres eta mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu jak aingan sakali cak meng atuh mah datang ka kuari larang sadang hirupna nya kos kitu jang baturan saeutik digacan wayahna geus atuh urang mun kado tah ieu nu mawaana saha ieu 3-4 nyamplung mah bikeun urang ngadahar ulu embe atuh ai letah-letah naon bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh pandai bawaan keneh nyana geuna pelit ceuk teh tah eta jadi eta sedekah teh sedekah masyaallah nyataman urang sedekah nyataman urang teh jadi kumaha ge eta kodongeng Ki Asad da kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal moal bebejakan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal mah kan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh ini mana teh bebeja ka kiai bae kiai kudu leungit sendal ieu mangka ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puguai ge leungit goblok sia kudu bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep be cek nya ke urang tarekaan lah urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep be di palingan keneh wa deui cek Hasan teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pemalingan ari panggil bere rokok panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cak geng teh bager amat teh kiai nya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah nggak usah sholat Jumat dah situ mah dah satpamim aja dah udah tenang nyana nggak rasa bunga kan menang mandat di kiai paling nu maling anak buah aing cek cenah teh tah eta langsung jadi satpam nyana di dinya
atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta di Samsu doa bere aman Masya Allah kebelah dia sajumah 2 jumah 3 jumah jana kieu bae di hareupeun masjid tak jadi satpam nyana mikir sorangan cek jana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manja aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat cuma goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan jana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau sholat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin cek Hasan teh udah nggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat Pak Kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mah mandat kasih siapa kasih anak buah dia dengan anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas loh ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lu yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu dititat ya sia aing teh kapan geng kene manja aing kita nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing maning sholat Jumat cek nanti ya dari barakos kieu mah enggak saya sholat Jumat tapi jak geng gua mau sholat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan kekiasan eta masal mata waliullah eta kiasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta ntar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kiai dah geus nyahoun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah mas saya dah geus nyahoun cek kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti kurang bae ku kaharti kurang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid ini sendal asal ka masjid bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu bae emang kunaon sendal leungit deui bae kitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh ka bawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh ditu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ieu keur zaman abah bae keur zaman abah ka Mekah babarengan keluarga kabeh aju pan baheula mah di luareun Masjidil Haram aya paranti sendal diasupkeun ka plastik ditaliat kula nu nalianana sekeluarga kabeh bangsa jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun teudeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ye teu malaikat menyulusup ka jero bisan abah dari bae abah tah mari bejakeun lah sia deui ke sedekah ya Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat tiba heula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikeun sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqa biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum
lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan, ngajadikeun rahmat wakilan tumakninatuh, ngajadikeun tenang. Sebab naon? Ku doa kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim, diterima tobatna endeu kumaha teu senang. Wallahu sami'un, Gusti Allah maha ngarungu, alimun maha uninga. Kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa, ai urang babalik ba Allah maha uninga, maha ngarungu. Ulah sieun-sieun rahmat Allah mah gede. Jek babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalan hungkul, aya nu ku ngaji, aya nu ku sedekah, aya anu ku bantuan, aya anu terus betafakur. Allah nyieun jalan-jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda. Aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana, aing ngaji baik lah tobat ka Gusti Allah, eta teh jalan tobat. Anu dibere daek manahanana hudang we ti-peuting salat tahajud maca sholawat, jalan tobat. Aya anu hayelah aing keur ngora ieu da harta aing loba, ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen mah teu bisa, sedekah jalan tobat, macem-macem jalan tobat. Masya Allah. Aya anu tengah haja, aya anu tobat tengah haja. Tengah haja tobat teh tengah haja. Ongkos kieu. Aya kiai kitu diundang muludah. Kiai diundang muludah. Diharapnya numpakna kieu dibuka kopiahna. Ngaran aja tuh bari nyantai we. 9 sampai 10 lah lewat kota, barang datang ke lampu merah aya WTS. Pak bos boleh nggak saya ikut? Boleh katanya udah naik ya, naik ya, barangkali bapak butuh teman semalam ini, saya siap untuk menemani bapak. Oke. Kiainya hebat ya. Kiainya potongan pudoli merenya mah ya. Oke, jadi ayo. Ngobrol di mana nanti kita malam ini, cek mana? Ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aju kiainya pakai kopi apa? Aju pakai sorban. Dicek wetes, juga aja kiai. Salah aing cek. Ini bapak kiai ya? Ya mungkin. Enggak, saya turun aja di sini turun. Enggak boleh. Temenin saya sampai semalam ini. Enggak, saya turun aja turun. Jangan. Pak Kiai mau kemana? Muludan. Ya saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya jihate namanya kiai ke hotel. Enggak, saya turun sini. Jangan, udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Nggak suka geter-geter, wetes saraing muludan. Datang ke tempat muludan. Atau kiai itu kan minjem, bu sini, kenapa? Iya nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya, beres ya. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu wetes, kan gesadang dan wetes, cembrok. Nyawa saya cembrok. Atuh pakai jilbab, kabaran ada gelis. WTS nah bajuna rada rapi, yes. turun kiai pajar pemajikan kiai kan. Wah, disambut ya anak diciuman ulu bulak balik. Atuh ibu kiai maksudnya ibu yai, alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya, baru kali ini. Kiai itu nyumbai kiai ya akan gusiata. Langsung di forum bawah lah.
Langsung kan misah tempatnya, ibunya ini dalam aja, iya dalam. Boh, di jero antri Jerman Nusa Salaman tinggal WTS. Aduh, aing jadi kocil cak jana ieu. Sial kiai goblok cak jana. Di hatena. Atuh terus atuh ngaranna ke ibu kiai atuh dihormat atuh. Boh, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nya teh jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi kocil cak jana. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana dirinya. Terus ieu nan ditoel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih, bunyai sedih. Ngedengi suami ngomong kok gitu sedih. Ya Allah, ya Rabbi, atuh kabeh kita nu hadir dirinya cerik. Nyeun cerikan bunyai. Cerik kabehan. Masya Allah, salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar kunaon sih carerik ibu jai nanganekeun suamina cerik atuh mah nya cenah urang teh cerik deui bapak. Masya Allah. Tinggal eta WTS bingung goblok cek cenah teh aing dicengcerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja cek cenah teh enggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek kiai udah ya pakai nyai cek cenah teh bagi kasinggung bae nya nah. Oh uduk naik ka mobil geus usah salaman ka nyana bat datang ka jero kieu terus mau turun di mana cek kiai teh ikut. Jangan ikut cek kiai, di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah kuari mandek turun bungen. Wah bahaya cek kiai nya WTS di pan. Waduh akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek ngana tetep kuda turun lagi. Turun diberi berkat bere deh duit ala kadar balik ceri WTS kieu bejana di markas jana kalau bari tipe 3 daharan cau berkat sangu berkat terus ya neuleuh nya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantai ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai mantap ke goda kiai kabablasan sia sama deres kiai itu digoda anak wali harus modal si eta artinya mah hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikieuan ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya na mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sedekah dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge
Ye atuh caunang muludan makan lain deh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Eta kan asup ka cau. Atuh kan aya sinar asup ka dinya set. Aja didaharkan ke urang, masya Allah seger. Daharkan ke anak urang, seger anak urang. Anak urang isuk-isuk, ya Nabi salam alaikum, ya Rasul. Hai, siapa yang habis salam emang ngilu muludan henteu cek cenah. Kok kasurupan ya Nabi salam. Sau. Kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat. Manfaatna. Geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu. Tah manfaatna masya Allah. Ay anak nak kasurupan ya Nabi salamnya Nabi ay bapak atas mulu dan teu subuh. Niatna teu beres. Tah ieu sedekah kecerita bab sedekah kamanfaatanna masya Allah. Ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah yang meuli HP beli tah sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beli deui tah teh irung HP-an kayaknya kieu aing we cenah mabok HP mah ieu nya mah abah aing cenah bangun maraheun amat lah geus moal make HP daripada dicarekan mending berean aya ieu berean masya Allah kan loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nyatanya kos boga beungeut bae insyaallah ya Allah ulah dimarahan coba isuk sekali deui neng balik neng je ngaca ya Allah masya Allah ulah yes beli apel urang 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen nana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran di kadaharan cokot kan menang 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya dipepen naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh ye ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak cenah ge ya Allah ya Rabbi lewat kayaknya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab ai kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu tah geus aya soran kan ku hari mah nah iya pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sedekah maksudna keur carita sedekah awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh beusi di ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka dieu tutup Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon beusi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cenah bager tah kan boget gitu tah itu si itu kasep tapi cek ngejat kurang bager tapi si mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bager tah wae gitu nah panggil neng di mana pabrik emang mah makasih nu jeung kenal gitu dah aya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus
diantarkan ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae sudah sin kalau atuh pokokna malah laki mah pakai bae teh maksudnya mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu nama masrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana kuari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah nu tadina daekeun bisa jadi tadaekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu horenganan kurang sedekah baheula makan disebutna mahugi sedekah keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi sedekah eta ge sedekah juring ieu keur carita bab sedekah jadi ngaleuleuskeun hate masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sedekah mah geng bisa jadi tobat WPS bisa jadi tobat disodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sedekah mah bisa jadi luluh polisi galak ke orang sedekahan ke orang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep sejuta kali orang boga kasalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ye sia sudah teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sedekah alhamdulillah ieu keur carita asli da khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha eta mah urang aja sedekah muludah di masyarakat kanyahoa mengaji pendi cenah kunaon sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sedekah ngaji pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho baheula nyokot salembur nyahoan kabeh demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah eta salembur nyahoan eta sedekah bedas sedekah ya Allah bedas sedekah lain non gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas gas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis ate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah bisa katulungan anakku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakanulahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun ya geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur ulas asih ka hambana
memancat di dia istifham litakrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakkeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan orang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet jang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapak urang sedekahan dulur-dulur urang abeh urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah orang bi barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakatu kulli hayawan lan utawi nyembelih saban-saban hayawan Kodaro alih kang kawasaya wong ingatase zakat iku biqat'i kullil hulku tetep kalawan nugal saban-saban hulku atawa sakabeh hulku wa huwalan utawiya hulkum makhrajun nafasi wal mari iku nggon metune napas lan mari wa huwalan utawiya hulkum makhrajun nafasi iku nggon metune napas wal mari ilan marine wa walan utaya marita majral ta'ami kunggon lumakune papanganan wa yustabulan dan sunakim qatul wadajaini opo megatkeun ototroro wa humalan utaya wadajain niku ratro piso fatel umuking dalem latar lorone gulu wala zabahu lan lamun nyembelih yasiwang ing hayawan min kofahu saking gejetok hayawan aso maka dora kaya si wong nonenang Ambe ulah narundutan kadarana sia teh kabeh lain nundutan kerek ieu mah jameureunnan kahujanan tadi di jalan keur teu boga ongkos tukang uduk nutup pajuna mah jadi narundutan kabeh tinggal marawa anggel bae ka dieu Pailas rahmat kalamun hagakeun ya si uang itu pakatalul kuma maka nugayan si uang alul kuma ingul kumwal mayalan marini wabihilan ikut tetap kalawan hayawan hayatun mustaqiratun utawi hayat mustaqirah atuh halal maka halal ya hayawan wa ila
itu fala wa kadzalan iku kaya iki la iki zabahu bin qafah idkhalu sikinin teh manjingakeun lading bi uzni salabin kalawan telingane salab wa yusanu lanen sunagna ibilillah pannah anta wazibu baqarin wa guna min lan zibu baqarin lan guna wa yajuzu aksu lan wala ngopo sebalike perkara lan wenang opo sebalike perkara. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Walaupun suasana mendung, tetapi hati tetap tidak mendung. Hati tetap cerah, insyaallah. Henteu kagoda ku suasana rekreasi. Batur mah ka Karangbolong, batur mah ka Puncak, ka Lembang, ka Bali, nu ka Singapura. Wah, macem-macem nu ka Yavan, ya Allah, Holland, Bakery. Coba urang gua tapi alhamdulillahirabbil gara-gara nama teu boga duit. Hiburan jera urang gacelongok bae jagana geus macet teh. Tapi lain kitu asli nama duit mah diayakeun aya, dieuweuhkeun eueuh. Duit mah gampang, tapi iyalah kekuatan iman. Beuh budak, muringkak bulu aing ngadengin lagi. Nu jelas lagi saya tulisanana di Lauhil Mahfuz per detik, per menit, per hari, per minggu, per bulan teh. Nu mentak rarempan besi urang dicabut nyawa, kabeneran urang keur boga tujuan lain aya dina ridho Allah. Urang keur kabeneran rekreasi hura-hura, keur kabeneran ulin teu pararugu di dinya, nyawa datang masyaallah. Ai kitu mah urang teh keur umrah, urang keur munggah haji, urang keur silaturahim atawa urang keur ngaji mah komo beuh. Haji Pendi cenah paeh. Di mana paehna? Di lapangan bola. Keur naon? Keur mamaca. Aya mamaca di lapangan bola. Tah, eta kumaha maksudna? Yelah diperhitungkan maksud orang lah, cek ulama geus kolot mah besi suul khotimah. Nauzubillah min zalik, geus kolot mah geus mendingan randapan diri urang teh beuh keur ngora teh baheula acak-acakan aing geus kolot ge malah geus babalik ka Gusti Allah dipeakeun umur aing deuk pake ngabakti ka Gusti Allah. Pepeskeun tah TV ganti lain bebeneran ganti teh lain ngelanti baheula nonton TV jasa kikieuna bae horengan. Kumaha lamun eta nonton TV teh kaitung ngaloba jasa aja poho ka Allah, goflah eta teh ngaranna. Beureunan ditimbang amal aing goflah ngaloba jasa. Ampura Gusti geus teh hayang-hayang umur geus kolot ti Gusti lah.
disampurakeun abdi Gusti baheula popohoan ka Gusti teh geus kolot pak kitu ulah haju boga rencana segala naik kuda di puncak dulu budak ngora make kacamata hidung lepis hidung kaos hidung sepatu hidung jurig bener mah nurutan goblok meureun teh aki-aki tolol aki-aki mah ulah kos kitu geus bebejakan ini dan ini urang malah geus kolot geus atuh urang merekreasi di hareupeun imah bae nya tu aya warung urang ka warung mah ngahutang yu lain tobat gedean hutang tah jadi urang nyadarkeun diri anu bisa nyadarkeun ka diri urang kecuali urang anu karunyaeun ka awak urang kecuali urang karunyaan atuh awak urang teh jak kena bontot rokok bae ge panas seun kembang api bae ge panas kumaha engke di akhirat masyaallah ulah coba-coba geus urang nyadarkeun diri urang ku urang nyadarkeun awak urang ku urang eueuh nu karunyaeun ka urang kecuali urang urang sadarkeun awak geus hawa nutur-nutur hawa nafsu momalaya geus anggeus tah etalah kunci kesuksesan jang akhirat adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bersyukur minggu ieu orang bisa kumpul ngaji sakumaha biasa. Sanajan batur mah nu kakaler ka kidul kawetan ka kulon. Wallahu alam minggu hareup mah wallahu alam. Ieu mah minggu ieu beulanan. Minggu ieu mah urang alhamdulillah aduh boga rencana teh kiai isin aja minggu hareup aing degaan ulah isin ka jelema mah ka Allah goblok sia isin mah isin ka kiai kos nu nyahueun bae cenah urang boga rencana ka Allah tolol ka aing mah sapira aing atuh teh batal-batalkeun rencana-rencana nunduk ke hotel geus ka booking hotel di Karangbolong batalkeun beuli hotel nabek tah mendingan ge urang ngobrol jeung Allah bae melalui bahasan ulama kadengena mah ieu teh bahasa ulama hasil ijma. Padahal ieu teh urang keur ngobrol jeung Allah. Allah ngainstruksikeun pepencitan melalui Kangjeng Nabi. Diuraykeun ku para ulama, dikitabkeun urang keur ngadengekeun urayan-urayan eta. Ieu teh keur ngobrol jeung Allah. Asli nama urang. Mantap kudu sopan tungkul. Bagus ngobrol dengan Allah kan ulah robah-robah mun aya mah tihang nyedekeun kadinya tangeurah cenah kieu bang urang geus ada nudutan tungtung mah buringas deui bae atuh masing-masing bae sih tu mana-mana teh jelema anu sare bari ngaji teh kan sarua jeung kieu ngomong teh nyayomkeun kiai kiai kena ngocoprak bae aing mah aing di dieu geus masing-masing bae panjel bas teu sopan teh goblok lah sada teu kadeulean ieu mah di luar leuwih teu sopan di luar mah tah mah leuwih biadab ambok tapi ulah kehalangan we hes bae masalah. Oh masalah, tawangan ngomong doang teman. Itu benang ngomong sih kunaon. Hewan anu normal
lain hewan boroan di leuweung di gunung, lain hewan anu ngubrus, hewan normal. Mun hayam-hayam kampung, domba-domba kampung, muning sapi onta Nu biasa diangon sabihara-sabihari. Cara mencitna ieu tah. Zakatu kulli hayawanin qadaru alaih. Ari cara mencit sakabeh hewan, setiap hewan anu mampu dipencit lantaran normal, lain boroan leuweung gunung, lain nu ngusruk nu biasa we sabihara-sabihari. Nah carana teh eta adalah biqat'i kullil hulqumi, megatkeun sakabeh hulqum. Jadi cara mencit hewan kulit teh kul jame teh. Jadi kulu pardin-pardin hewan naon bae? Manung, ayam, domba, embe, sapi, munding, kebo. Beda munding jeung kebo. Beda zaiti. Ai kebo mah orang lembur. Ai munding mah rada kota. Pokoknya setiap hewan anu mampu dipencit dengan normal, cara mencitna nu sah biqat'i kullil hulqum, megatkeun sakabeh hulqumna. Naon hulqum? Ai hulqum teh makhrajun napas, enggon bijil napas kaluar ka jerona. Tikoro mun urang mah hulqum. Wa antum hina idzin tanzurum, ay wa antum hina idz balagatir ruhul hulqum. Tikoro makhrajun napas. Nomor kedua mari biqat'i kullil hulqumi wa kullil mari. Naon mari? Mari teh huwa majrat ta'am, nggon lempangna kadahara. Tah jadi dihayam aya hulqum tikoro, aya mari nggon lempangna kadaharan. Beda ari hulqum mah makhrajun napas, paranti kaluar asupna napas. Ari mari mah kaluar asupna, kaluar nggon lempangna kadahar. Mantak mun hayam teh mun hayam cekel tah tungtung nu deukeut kana sirahna kana huluna pencet kahareukeun teh. Ta eta anu di tengah eta kaluar asupna, eta nu kitu ngaranna mari. Ieu tah nu paranti kaluar asupna napas ieu ngaranna hulqum. Ta eta teh dipencet ka hareupeun set. Keureut sakaligus geureuh ku urang geus ngumpul tadi hareup. Set ngumpul tinggal sret sakaligus pegat kabeh. Nah, kuari mah dicontohan bae mun epeso mah Haji Pendi urang pencit. Ya contoh doang mah contoh. Karena mun teu dicontohan mah contohan. Nah, kaharepkeun lamun teu dikaharepkeun masalah ngan pesona nu kudu di puter-puter. Kotok huluna ulah sirahna. Sirah ai ka kotok sirah. Ai ka jelema hulu. Eta kan tibalik tuh pas kitu gara tibalik aseupan.
Aduh eta sirahna cekel cepeng sirahna sopan jasa ka kotok be cepeng sirahna. Ati ai hulu sia teu make kopiah. Kumaha lalakona itu. Tah eta. Hese ngobrol jeung urang kampung mah hese. Hese. Mantap cek Gus Dur teh cek Gus Dur jelema teh teu persportif. Teu sportif cek Gus Dur. Kumaha? Tah coba lamun aya kotok ngising. Kotok ngising. Tah. Eta naon eta? Tai kotok. Nusa kotok tai kotok karana. Jadi aku isuk pageto isukna ngendog dirinya kotok. Eta naon eta? Ndog cek eta. Nusa anu aing tolol teh. Gus Dur pisan bae. Aing ka ndog lama di aku aing tai kotok mah. Piceun tai kotok. Eueun nu ngaku tai kotok. Piceun cek eta. Isukna ngendog dirinya. Kok. Itu apa itu? Telur. Telur siapa? Saya. Je. Goblok keluar ti bujur-bujur kotok eta kene. Tapi teu sportif ta eta pamarentah Indonesia teh kos kitu cak Gus Dur. Cak Gus Dur teu sportif. Lu ngaku tai kotok lah piceun. Di kamasankeun ieu nu saeut, nu tai kotok piceun. Endog da bebeu. Bila perlu mun eueuh jelema mah di kantongan ku sorangan. Geus bae. Tah eta teh jelema hawak nu kos kitu. Atuh pasrahkeun deui ka kotok. Eta naon? Endog kotok. Bikeun deui ka kotok. Ya tok, ya misi tok ya. Eta jelema. Bisa ada maknana luhur. Maknana teh luhur. Keluar di bujur kotok eta kene. Tapi ketika nu teu bermanfaat bahkan izin jelema kabeh udah ngaku nu kotok bae kabeh. Tapi di mana aya manfaatna nu kotok ge di aku bae nu urang. Ribut malah. Eta mah kotok aing, geus dog dage nu aing. Bunuh aing ribut hampir nyana gelut silih bunuh gara-gara endog kotok. Tapi itu mah tuh tai kotok eueuh nu silih bunuh. Oh, daek sia tak loh jang sia. Gus Dur bisa ya Allah, ya Rabbi tangis aya Gus Dur. Ye hayang. Kemudian cekel kurang huluna mun masjid. Lantaran teu dikahareukeun, teu dikumpulkeun pesona be kurang nu seukeut. Digereserkeun lantaran lamun digeleserkeun kitu teh ngan hulkumna doang nu beunang. Puterkeun ka dieu belah katuh set belah kenca. Tah lamun geus putus kabeh. Zakatu kulli hayawanin qadaru alai biqati kullil hulkum. Ti corona pegat. Makhrajun napas wal mari majratu amna pegat. Alah. Ya. Aya nu mencit kotok baheula di dieu ngaranna Haji Ayub Jawara, mantan. Boga kotok jalak beureum dipencit ku nyana. Pegat. Hulkumna pegat, marina pegat, tapi eta kotok masih kene sasada kene masih kongkorong bari geus tapi biasa bae leuleumpangan asana meureun kotok boga hizib dasor baheulana teu pae itu buat kan punyana sajam 2 jam endahan babarengan jeung bikang. Kotok jago biasa bae gitu. Ya Allah, anjingna ge teu seurian. Model kotok. Kotok adu teh kos kitu, kotok adu kan sok dipautan. Palet, dijangka. Eta kejadian kotok adu dipencit. Sapoe sapeuting hirup teh. Ya dibawa kan ka di Ka'bah. Waalaikumsalam. Jadi bawa kotok, oh iya, lu si penci tapi hirup baik kudu kumaha ieu? Manya cakawan. Coba dikaharapkeun ge heuh jadi ieu. Mari nangis pegat kabeh.
hulkumna geus pegat kabeh pegat bae tapi basi kene kieu bae anu ukuranna kamari deuk ngadahar daging kotok eta teh eta daging hayam atuh teu jadi mencit deui nu sejen eta mah hirup bae nah eta kan lamun diangsongkeun ka urang ieu si kumaha hukumna kiai nu kos kieu tah ji cek urang can mangi ja kos kitu mah ada dikumahakeun ieu mah geuning aduh ieu teh dipencit geus dipencit eta kumaha eta kan jarang terjadi tapi aya nu kos kitu aya sakali geresel pencit putus hulkum putus mari paeh biasa sama kos kitu ieu mah teu nah sakabate pencit deui bae pan geus rek pan ulain teu meunang mencit 2 kali mencit anu ieu mah naukidan lantaran geus sah sama pencit coba naon anu dipencit sumpungkeun habak oh kitu cenah mencit 2 kali sote nu can sampurna disampurnakeun teu sah ieu awal geus sah mah nu kadua mah tah sakadar taukid ngaranna kadengkeun bae pencit set nagoleh pak moal nangtungna atuh jeung huluna geus eueuh eta boga ilmu kula keleutik tapi eta kula keleutik masyaallah pernah terjadi santri dipeti ngudangkeun kula udah enak kotok satu geus bawa omong santri bisa aja santri seperti itu teh baheula mah aya kolongan cokot gitu aja bisa teh dek sasada deui bener biasa maling teh naon teu sasada tak kotok teh pan ditewak urang mah atuh kanyahoan pan kudu boga ieu mah teu ya Allah tawadu eta kotok sasada beureun aya beureun parantina nyaho teh kieu nyaho ngan moal dibikeun geus jadi pamalingan kabeh nyaho kula ge lamun kotok ditewak hayang ulah sasada ya tak kecil lain surat ayeuna teh tareka make anu set ka dieu set moal sasada naon teh moal dibekeun ku ayeuna sia tungtung mah engke becenah neuk nyobaan kana sorangan kan kanu tatangga isuk mah aya anti da ulah sasada babari teh nyokot di dapur ka dieu set geus tegal moal sasada ka jeung buku mah ge tah mun hayang ilmu eta mere kaing sia ilmu pantama tuh atuh 10 gram lah aduh aya parantina dah cokot ku jana pencit peti pencit nangtung deui cokot nangtung deui teh kotok kalau ngomong nya teh engke hendak sorot lah make baterai disorot kakarak ieuna doang nu pegat ieuna encan karak kedasa etik doang ngomongnya ku anjing pencit teh jangan teh lain masalah lo omong ieu satan lah kudu kada masalah pencit aju terus dalalar peulah henteu embung aing mah mencit 2 kali kos masalah senyana mencit 2 kali ge nu teu meunang lamun leumpang ieu mah kancan leumpang sia bisaan bae sia ta santri nyeun hukum sorangan goblok tadi pencit 2 kali teu sah ya kayahoan nya barang zat langtung bae kieu tah korenganan ieu encan pegat urat marina eta sih ada orang mencit kotok cit embe ge sarua cit embe nu parah mah waktu korban teh pernah terjadi sapi Australia nu beude teh ipecit set kurang hebat beureun tanagana kurang hebat anu nyekelanana pan aya ke aturan-aturanna di dieu akhirna begitu diangkat set hudang sapi korenganan encan selesai
kakarak hulkumna doang marina encan. Atuh sapi lempang bae biasa gitu. Bener laporan ke kula di perumahan. Bagaimana cenah tuh Pak Kiai ada sapi gini gitu. Siapa yang motongnya? Si anu gitu. Haram. Aduh sayang amat ya Kiai. Ya itu bukan masalah sayangi haram, enggak boleh, harus sekaligus. Nyana kayak gede bae tuh. Aduh sama pae bangkar. Pae mah pae ngan pisah. Bae bangkar. Diarintip tah ku tukang padang. Beureun mun eueuh dicokot bae ngan mah. Waktu dicacang besi dicokot ku restoran-restoran. Terjadi eta. Ya Allah ya bentak hati-hati mencit wa zakatu kulli hayawani qadaru alai biqati kullil hulqum megatkeun sakabeh ulah aya anu tersisa sakabeh hulqumna nyaeta enggon kaluarna napas wal maris sakabeh marina wa majratam enggon lempangna kadaharan kudu pegat kabeh sing hade nu mantak pepecitan teh nya urang perhatikeun besi ieu pepencitan urang teu sah adapun eta mah maca bismillah sunah ngadep kiblat sunah eta tan wajibna mata megatkeun hulkum jeung marina wa yastahabu qatul wadajaini jeung disunahkeun megatkeun dua otot ieu mawahuma irqan pisah unuki dua otot anu aya dina latar pundukna di pundukna teh kieu tadi dieu kapanaya urat dua eta manu kos kitu ngaranna wadajaen dua urat nu aya di tukang di dieu tah dua urat gede malah mah anu aya dina latar dua guluna beheungna di dieu ai tadi makan di dieu set ieu hulkumna di dieu mari ieu mah di dieu ta eta teu kudu pegat mah masalah ngan sunah dipegatkeun ka abah mantak tak tadi kula dipaganta ku abah kieu cenah teh mencet kotok kieu cekal tah huluna tah ieu beunna tah kadieun kabeh geura jeung tukang-tukangna set kurang cenah kahareupeun deui pencet dipagahan tah ieu tah otot nu ieu cenah kahareupeun set dikumpul kabeh geus pokona kieu ku ari mah ieu balik ngaji iya siapa sok ngaji seri harese aing mah bunga murid nararakal jasa lain maksudnya datang ka imah marao kotok hiji saurang hiji ka imah maksudnya belajar mencit kayak dipencit atuh kotokna penting dan di dieu belajar mencit kulai mencit kotok geus belajar di abah mantak sok digrokeun teh ku ibu teh almarhumah grokeun nah mencit kotok oh ya geus dipagahan set babari set gitu ti abah eta kahareupeun set di sekaligus sekali lamun henteu beunang kabeh otomatis puterkeun set lamun teu kapanggih engke ge peregat kabeh. Nah, eta mah sakadar sunah wadajaen anu wajibna mah hulkum jeung marina. Adapun wadajaen dua urat anu aya di tukang di dieu eta mah ngan sakadar sunah. Teu jauh masalah. An sunah dikahareukeun sat eta puterkeun. Tinggal malah mah aya nu muter jasa kabeh gitu tah. Tinggal eta doang tah naonna karang-karangna tinggal beuheungna geus kitu eta.
teu kudu gitu. Ya lamun urang geus diajar mah set geus kan beres. Nah, walau tabahu lamun aya jelema mencit hayawan hayam misalna mencitna teh min qapahu ti arah tukangna haju teu dilanjutkeun ka arah hareupna mencit kotok di tukangna lain di hareupna tukangna bae gitu set doraka atuh nu kudu dipegatkeun nu hareupna kunaon anu tukang doraka aso. Nah, geus pain asrama kalamun gegeran si jelema teh kana ngalanjutkeun pepencitanana kemudian kumanehanana disempingkeun dipegatkeun hulkum jeung marina dalam kaayaan aya keneh hayatun mustaqirohna atuh halal aya jelema mencit kotok di tukangna eta kapan tambah lain paranti mencit tukang tamah. Nah, dilepaskan misalnya can dipencit eta kotok teh. Lamun kurang ketinggali jeng eta mah tukangna pencit deui. Lain pencit deui emang eta mencan ngaran mencit. Encan ngaran mencit mah lantaran di tukangna tak kurang kadeuleu ieu kotok teh ieu encan ka pencit gegeraan kurang hareupna hulkum jeung marina begitu dipencit gagelep keneh atawa muncrat keneh tanda aya hayat mustaqirohan getina muncrat keneh aya hayat mustaqirohan halal. Tapi lamun kieu mah ya pencit tukangna dipencit set atuh kotokan jangaran di lukaan mah kan teu kebal goleang kadeul ieu mencit kotok ieu ai atuh sih mencit si tukangna coba goblok sih mencit si coba areupna atuh mencit tah ieu tah coba kade peso dipencit gadiakeun deui geus ngaleh-leh kotokna. Begitu ku urang dipencit getih geus teu mancer atawa geus teu kakelepekan bangke eta mah bangke tah naon bedana jeung kieu aya embe ku urang teh ku ari di sumpungan sukuna beda beda tapi akur. Kuari mah embe di sumpungan be sukuna ya pencit ku aing mah tuh sukuna ye sukuna embe normal ieu mah embe kan pincrang aya nu kuat eta teh embe teh mun tatadina sering wiridan meureun kuat lamun embe nambe kampung malah tatadina sakola sanawiyah meureun embena teu pernah wiridan kan teu kuat tah daya tubuh teu kuat ya gagolepan pencit cek urang teh atuh eta be hook karunya pencit urang ternyata getihna geus teu muncrat nyanana geus teu ngagelepek bangke tapi lamun begitu di sumpungan sukuna leumpangnya data pincrang ya otomatis kebal mah kalau keluar getih ya ngaleh-leh apalagi kurang pencit begitu dipencit masih muncrat aya hayat mustaqirohan berarti didinya aya hayat mustaqirohan pencit atau galepek halal tuh ya mantak aku rejeng naon karana katabrak aya kotok katabrak motor buat ulah waka dipencit tutupan heula sebab eta besi kagusur ku eta gara-gara eta paeh geus tutupan lah buka pencit
pencit geus ngaleh-leh getihna geus teu mancer dibalangkeun cicing be bangke. Namun ku urang dipencit teu mancer keneh set eta kekelepekan halal dahar tah kata tangga imam je pan semua kitu aing besi tah mang berarti teh budak teh mang dah ieu kotok dibikeun ka kula emang kudan tabrak aja dipencit aya ayat mustaqirohan ke aya mancer pan dibikeun henteu lah jeung ente bae ji babarengan ju urang da embung mang teh jelema teh bangun mun normal mah nya ge beuki nah ulah mang ulah geus set aya hayat mustaqirohan teh artina masih hirup normal tandana mancer atawa robah-robah gegelepekan tah geus lamun dipencit tukangna encan kaasup mencit geus kesimpulanana lamun aya jelema mencit kotok tukangna di dieuna ju teu paeh-paeh pencit deui lain pencit teh emang encan kaasup mencit lain mencit 2 kali ulah teh mencit 2 kali engke dihareup bakal dicaritakeun mun dipencit dihareup bencit dihareup sekali set ngagelepek atawa pesona tumpul atawa geus disangka geus sempurna lepas barang di deuleu encan rapi pencit deui 2 kali bangke teu meunang mencit 2 kali kecuali ganti peso teh kieu kodok ya je pan teu terak sia merek peso ka aing lain nu seukeut itu peso tarangau goblok gede peso nu seukeut da ieu ulah waka diangkat nu peso ieu tah ulah waka diangkat gede pesona gede da peso ka dieu geus set karak angkat karak ieu lamun kieu peso pan itu terak ya ih mana bicara nyokot deh kan keberan tata cara mencit Masya Allah abe halal itu abe halal hararese jasa ieu aduh mantak ulah dibikin ka budak besi budak can nyahoeun mencit ulah dibikin mencit kotok anu lilinieun atuh lilinieun mah pun boro-boro mencit kotok ngasupkeun kana jarum kan kikieuhan bae tah teu bisa badak cek kolot baheula mah lamun sia lilinieun nyekel lenyai ge kolot baheula eta baheula kan loba lenyai tadi mah di mah cekel ku sia set kieu cekel kuno kenca sok geura sapoe 2 poe moal lilinieun eta tarekah kolot Masya Allah mana yang kieu belilinin mapan kieu naning lini beneran yang lilinian tanya kalenyai pak bisa ngasupkeun benang tak komo mencit kotok mah nya ulah jadi kudu normal sakali deui mun we jelema mencit hewan misalna hayam dipencit dina tonggongna hartina belah tukangna eta teh encan kaasup mencit lamun teh mah kotok dilepaskeun haju katingali kurang bohewel teu bohewel eta bahasa urang mana teu bohewel jadi kadeuleu kurang wah ieu luka ieu bohewel teh parah nah gegeraan kurang dipencit deui dipegatkeun hulkum jeung barina aya keneh hayat mustaqirohan tanda aya keneh hayat mustaqiroh mancer keneh tanda aya hayat mustaqiroh gegelepekan Allah wa illa fala lamun henteu aya hayat mustaqirohan kaya nih begitu ku urang katingali aya ayam bohewel tukangna tawa domba pencit ku urang deh dipegatkeun hulkum jeung marina ternyata ieu getihna teh geus teu mancer geus ngeclak atawa geus teu robah sama sekali kalah eta mah teu halal bangke ngaranna wa kadza
idkhulu sikinin bi udhunis salabin kitu keneh termasuk kana ta'ala ngasupkeun sikin ngasupkeun pesok kana ceuli care ya subkeun pesok kana ceuli care nah ieu ge sarua bae teu halal nu kos kitu sebab lain pepencitan bias wa yusanu wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Wallahu a'lamu bimaradil khul ngalap sirah Muhammad min amwalihim saking pirang-pirang hartane qaumun akharun sadaqatan sadaq tatahirum kang nyucikeun ya sadaqahum in qaumun akharun wa zakihim ngebersihkeun ya sedekah in qaumun akharun biha kalawan sedekah min dzunubihim saking pirang-pirang dosana ya kaum fa akhadha makan alap ya kang nabi suruh amwalihim ing sepertelu pirang-pirang hartane kaum wa tasaddaqalan yadaqakeun ya kangjeng Nabi biha kalawan suruh amwalihim wasalli lan ngadua sira Muhammad alaihim ingatese qaul ay ud'u lahum tegese ngaduakeun sira Muhammad lahum kadeka inna salataka in satuhuna doa sira sakanun iku nentremkeun iku nenangkeun rahmatun tegese rahmat lahum kadue kaum wa gilalan den ucapkeun apa tumaninatun yaiku katenangan biqabuli taubatihim kalawan den terima tobat ya qaumun akhar wallahu lan utul Gusti Allah sami'u iku kang maha ngarungu alim tur kang maha urip. Alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah التواب الرحيم والله أعلم بمراد ألم يعلموا أن تغروا يا قوم آخرون أن الله إن ستوني Gusti Allah yaqbalu iku narima ya Allah taubat ing tobat an ibadi saking pirang-pirang hambane Allah wa yaqulu lan narima ya Allah yaqbalu
Geus narima ya Allah sadaqatin sagah sadaqan Allah alamin satuni Allah wa Allah tawwab iku kang sangat narima tobat ala ibadihi ngatas pirang-pirang hambana Allah dikabuli taubatilum kalawan dan terima taubat ibad ar-rahim turkang ngolas bihim kalawan ibad wal istifham lan utai istifham lit taqrir kumedakeun kada taqrir wal qasdu bihi lan utawi kang den sejabihi kalawan istifham tahijuhum ila taubati was shadaqati iku ngagerakeun kaum mari tobat lan sedekah tobat lan sedekah ngalanjutkeun caritaan para munafikin anu kamari geus dicaritakeun aya munafik para munafikin badawi lemburan leuweungan aya munafikin kotaan wa mimman haulakum minal arabi munafiqun leuweungan aya deui kotaan urang kota wa min ahlil madinati maradu ala nifaq wah haram munafik datang ka ayeuna urang lembur loba munafikin orang kota ngajabret sigana we hungkul malah lancrit kopeahna bajuna bararagus soregana di kolbu nama munafik ya Allah ya Rabb Gusti Allah bahkan aya sebahagian sahabat anu ketika Kangjeng Nabi perang Tabuknya na teu milu nu mantak teu milu teh lantaran kabong broy ku urusan dunia ngurusan teh teu kaburu ngalaksanakeun perang beserta Kangjeng Nabi padahal waktu perang Badar mamilu padahal perang-perang nu lain milu lain munafiknya saha eta teh nu kamari teh abdi lubana jeung rekan-rekanna tiluan ceuk sakaol matujuh anu maranehanana langsung ketika Kangjeng Nabi katingali bendueunana teh dianggap munafik atuh disambarutkeun rempan teu meunang pangampura ti Gusti Allah abdi lubanah jeung rekan-rekanna teh manehanana langsung datang ka Masjid Madinah nalian maneh alian di tihang maksudna naon hayang langsung ku Gusti Allah hayang langsung dibuka ku Kangjeng Nabi bahwa nyana mah jan teu munafik sakadar ieu we kabombroy ku dunya teu kaburu ayeuna perang mongkos kitu meureun diurang ge ambalaya teu kaburu berjamaah lantaran ngurusan motor teu kaburu ngaji lantaran ngurusan mobil teu kaburu beribadahan peribahan komo mun carita tahajud mah nu kaburu hiji-hiji aca teu kaburu tahajud mah eta kapaeh eungap ngadenge tahajud teh nyaho ngaran teh nyaho rupa aduh teu kaburu urang teh eta naon teh nu badag teu kaburu teh ku berbagai urusan lah teu pira aya sakalina hudang ti penting teh sakumaha di mana ieu si dunya aya keneh teh leng-lengan insyaallah cak batur jalan tahajud tentrem nya aing mah puyeng salah tak kiai cekeun cenah tentrem ja puyeng teu kadeuleu malah nanya nya ka pamajikan aing sing ngareupna naon Kak ya aing diuk nya ngarepan je Kak geus ka ulah tahajud Kak kakak stres Kak aing nya hareup mana
teu nyaho arah. Abu budak bapak tahajud datang ka teu nyaho arah sagala. Sakalina tahajud haju qodona bang. Hees ti isuk datang ka zuhur, di zuhur datang ka asar. Ka peusing ge tilok kieu-kieu teuing ka. Aya ge cenah anu sok hees bae mah peusing. Lalu omong kayak naing puyeng ya kayak penting di tahajud ulah kaulah tahajud. Dunia ajur kakak tahajud, pasar sepi, majelis sepi, gara-gara tahajud. Tahajud maka ke pasar biasa, ke majelis biasa. Ya maka kamu menjadi imam Jumat mah peret sama Jumat kan? Gara-gara tahajud. Teu kuatin aya naon tadi diri urang. Aya naon tadi diri urang ulah ka wali heulanan. Ulah ka para solihin heulanan. Jabejana mang anu ja kiai anu basering tahajud ja biasa bae kok diri urang teu kuatin tahajud. Aya naon sih daharna baakur ja. Minum nama akur bahkan lobaan urang bawa. Tapi kok teu kuatin? Ieu tah aya reged-reged aya di awak urang. Datang ke orang malah mun teu tahajud teu boga pikiran naon biasa bae. Pan anu biasa tahajud bae lamun penting teu tahajud teh ngalamun bae. Ka kunaon bangun ngalamun bae aduh aya naon ya keur penting teu tahajud geus lah kan geus bae kae isu penting. Tahajud deui lain kitu pan poe mah teu bisa balik deui neng. Beuh penting tadi kakak teu tahajud. Meureun engke di akhirat tulisanana teu penting eta teh kosong. Aduh kakak bingung. Batur mah kan datang ke kos itu. Orang mah datang ke kuari. Untuk boga pikiran kos itu. Adena aing keur penting teu hudang. Alhamdulillah senghar. Oh mun hudang mah aing leuleus. Nuhun ka Gusti goblok da coba eta. Aturan adena ge. Ya Allah ya Rabb. Jauh. Jauh jasa. Tah. Ieu kan nyana kitu nalian maneh eta mapan wa qaumun akharuna anu i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shaliha wa akhar sayyi'a gara lain munafik nyana mangan sakadar ngaku berdosa nyamperkeun amal soleh jeung amal kurang bagus lantaran tadina teh kabongbroy ku urusan dunia. Asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Nalian maneh nyana di masjid salat. Ayeuna aya tah kanjeung langsung ka engkus. Jam 3 seseria. Aya naon tuan kok seseria? Allah ngahampura ka abi lubanah jeung rekan-rekan. Alhamdulillah. Menang teu kula ngabejaan ka tunteuna naon ngabejaan malos ka ditu. Di isuk ge bakal dibejaan ku kalau henteu kula mah karunya bae nyana geus kieu bae ditihang teh hayang menta pangampura ti Gusti Allah. Encan aya keneh bae Gusti encan sok atuh jam 3 keneh gegeran bae. Bilubana Gusti seseurian tadi di imah kaula. Aya naon? Allah geus ngahampura ka anjeun teh geus kula bukanya moal ulah dibuka ku sasaha cek cenah ieu mah kecuali langsung ku Kanjeng Rasul dibukana ulah aya nu muka ulah ieu mah geus lamun bener-bener ieu dihampura Kanjeng Rasul langsung nu mukana masyaallah kan Kanjeng Rasul subuh kadinya senyum-senyum manehanana tungkul nah langsung dibuka ku Kanjeng bari diomong bahwa anjeun menang pangampura ti Gusti Allah senyum seri tetami ngeletek bae di jero hate jang tebusanana kumaha langsung beres salat subuh isuk-isuk menghadap Ya Rasulullah hadhihi amwaluna allati khalafatna anka khudha fatasaddaq biha wa tahhir wastaghfir lana Gusti Rasul ieu harta abdi anu ngaganggu kana teu milu abdi perang teh ieu harta abdi nyanggakeun sadayana
njagakeun ka Gusti ieu harta anu ngaganggu kana keberangkatan abdi perang gara-gara ieu ku ayana sakitu mangga bae sodakohkeun ku Gusti ka saha bae bersihkeun diri abdi tang mentakeun hampura doakeun abdi tah ieu hartana cek Gusti Rasul ma umirtu an akhudha min amwalikum sayan kaulah henteu dititah setik ketika can nyokot harta atuh urusan hampura urusan Allah urusan harta mah urusan harta nu maneh lamun datang jelema ka urang Waalaikumsalam mawa sakarung duit naon eta ieu duit ieu mah geus cokot bae nu ngaganggu kana salat-salat abdi jeung ieu mah geus bae tah sedekah-sedekahkeun je aya kene teh eueuh urang mah goblok kiai tolol tah urang mah mun bisa mah 2 karung ulah sakarung eueuh perintah eueuh naon ai Kangjeng Rasul bapan keheula ka Kangjeng Rasul moal sambarangan sebab kaula henteu dititah nyokot kos kieu ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'an henteu dititah nyokot harta urusan tobat bae dan keula maka turunlah ayat khudh min amwalihim shadaqah ya Allah turun malaikat Jibril mau ayat ya Muhammad khudh cokot ku anjeun min amwalihim ti harta-hartana eta kaum nu tadi abi lubana beserta rekan jadikan sebagai sedekah tutahhiruhum wa tuzakihim biha anu bisa ngabersihan dirina nyucikeun dirina washolli alaihim doakeun marehna butuh doa lantaran inna sholata kasakadul lahum doa anjeun teh ngajadikeun katentreman ketenangan jang maranehanana instruksi langsung di Gusti Allah bantak cek Kangjeng gade cek Kangjeng teh aya instruksi ti Gusti Allah kudu dicokot ngan dicokotna sulusa amwalihi seperti lu berarti lain zakat zakat mah kapan lain kitu ieu mah dicokot teh seperti lu nah disodakohkeun ku Kangjeng jangan bersihan dirina anu tatadina manehanana api lain anu tatadina aplen anu tatadina tenang-tenang anu tatadina goplah nah iya dicokot seperti lina jang ngabersihan dirina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulullah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah